Hatur nuhun tos tekan video ieu. Tapi tong hilap tekan tombol subscribe. Keke. Pasti encan dipencet subscribe na sakalian nya lonceng na pencet. Yedah. Hop mau. Sing. Heh, aing dengan amatnya. Yedah. Ih, aing ngerasa bersalah amatnya ke si Randy. Lamun ku aing diajak ketemuan, daek malnya seeta. Lamun ditelepon, diangkat malnya. Coba baik itunya ku aing ditelepon. Ya Allah, aing ditahan mandi gawe aing ku sehelan. Ringgos nek berangkat aing. Malah duaan jeung lalaki di kebun cabe. Akhirnya main teu jadi berangkat be. Gara-gara ngadele duaan. Meski aing kumaha ya gawe naon? Beraku aing dagang jengkol. Ja isin meureun aing dagang jengkol pasti nam diomongkeun ku saya dagang jengkol mah. Aing bingung ya gigi prikam mana ieu dak usaha. Ngaladugan aing nu ngajak. Ngalat cengkeh tacan usim. Ngalanangka ngarora keneh. Pokoknya melalanjung hulu mah. Saena nelpon aing. Oh, dede Helen nih main naon sih nelpon aing. Ja inget keneh satekan aing. Nek nana nelpon aing ha? Aing kemarin sendiri hate kudia di saung kebon cabe. Hate yang sari dikeutan be kurang jemesin haram teuing. Pokona mah. Urih, pokona mah. Kadieu ge aing nangguan di taman. Nek nanda ngajak ketemuan aing di taman. Geus segera kadieu bae aing hayang katimu. Laju be dia. Aing ka taman ka dia jeung lalaki deui doang kamari di kebon cabe. Tacan seubeuh nganyerikeun hate aing. Tacan sampai geuneuh mah dia terus baik itu hate aing dinyerikeun ku dia. Hah? Moal aing moal jeung lalaki geus segera kadieu. Oh geus kaeng kadinya. Awas dalam jeung lalaki nu lain ku aing geura dia ku aing. Kamari teh omongan si Helen ulah didenge ku dia. Saya tah mangolo. Ngagogoreng aing bae pugu mah. Kakuari kan saya teh obe kana aing semenjak ku diputuskeun teh ya. Teu salah dia memutuskeun si Helen, lainna si Helen memutuskeun dia. Piraku aing nu panggatna saciku pajagat raya ieu diputuskeun ku Bikang. Aya ge aing nu mutuskeun Bikang mah. Ganteng ti mana meureun beungeut supaan ge. Dia ngomong gitu, buktina dia bawa ke aing kan? Kapan aing cuma pura-pura bogoh doang ka dia. Dia tuh capek, pura-pura bogoh doang karena aing. Aing kuari nembak bener ka dia kuari bogoh teu karena aing. Aing daek jadi kabogoh dia asalkan dia kudu milih aing apa si Diana. Tentulah aing milih dia dibandingkan si Diana. Hari itu sahanya jata mah budak duaan be kecekelan leungeun. Ting bating uka isin cukal cekel kana Bikang. Ting bating terek dicongcong maung sia eta. Hok. Woi mau. Sakieu tangan ge bolong na cukal cekel leungeun dararia. Oh isinan. Atuh geus teuing dia cukal-cekel masalah kuda kodok bae. Dia sirik karena kami. Oh nya dia sirik bae dia Randy. Mudah amat. Ye. Geus segera teruskeun dia dari eta cukal cekel leungeun deui. Lamun cangkel bebejakan aing. Bye. Dia hayang dahar oga. Heeh sarua aing hayang dahar. Hayu ge urang kayak main bae urang dahar bareng. Aya naon di taneng ka taman ha? Sanarian dia teh jeung lalaki. Dia lain assalamualaikum lain naon dusun. Oke, assalamualaikum. Salam.
Hari dia nitah neng kadieuneuk naon. Aing dek minta hamperu di. Ari hamperu jeung naon dia, jeng buka hiji-hijina hamperu dipentak ku dia mah tuh. Oh, aing hamperu aing. Atuh maksud aing mah hampura. Ngomong gitu, hampura gitulah hamperu jeng mah teu nyaho. Beungeus geura turun lah tange ge tirinya beja cangkeul bohong aing mah ngadeuleuna ge. Onggas ge hayu. Ayo, ulah teh dia yuk, tiru teh bae tuh yuk. Onggas hayu. Aing sabenerna mah hate aing maksud. Keneh karasana mah bener be. Neng Helen bae teu ngarasakeun kan nyeri hate si Randy. Kapan cek aing geus eta mah ngalewat doang. Kami ngobrol ge lain ngobrol teu naon ieu. Geus eta mah malah nyare kanan aing coba. Nu bener dia cari kanan ke kamari ku si Aji. Bangsat doang si eta nya. Coba Neng Helen lain bebejakan aing ke kamari. Tadi ku yang panggil di ditu di sekolahan. Lamun Neng Helen cari kanan ku ngecong-cong si eta meureun ti dinya. Mangkana lamun aing ngomong dengekeun heula ulah waka mamarahan bae dia. Kumaha sih ngaranna laki mah pasti nama MSC meureun aing ngari yang duan bae di kebun cabe. Untuk perih doang pujit aing meureun. Geus dia ulah mamarahan bae coba. Ari dia kunaon nutupan irung bae kitu. Ari dia mandi henteu sih jebau awak dia. Pugoh cai aing nek mani kumaha 3 poe bayangkeun aing teu mandi-mandi aing. Pantesan dah. Mangkana dia neangan cai tuh sakalian nu aing esian gentongna. Ongos tangguan jadi suka kuang dia sian ku aing. Imah dia. Pinuh ku aing ku cai. Yang geus ge aing dek balik aing minta maafnya. Aing minta maafnya. Nah, geus. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Tapi jangan lupa tekan tombol Subscribe. Cuan poho loncengna pencet. Yeah.